Nu kumaha nu istihadoh teh nu salian getih head ceuk kamari pangseueurna head teh 15 poe 15 peuting ari ieu kaluarna teh 20 poe 20 peuting berarti aya 5 poe anu sanes getih head nganu 5 poe eta henteu berarti ti tanggal 16 dugi ka 20 tapi ditingali sifatan darahna. Lamun teh ama getihna seragam di tanggal hiji nepi ka 20 teh hideung getihna teh nya. Berarti eta mah istihadah teh ti 16 dugi ka 20. Ngan lamun ti tanggal hiji dugi ka tanggal 5 cawerang ti tanggal genep dugi ka tanggal 20 kental hideung berarti nu istihadah teh di tanggal hiji dugi ka tanggal 5. Urang kosok naon ditinggalian getih teh ieu teh beureum pisan ieu mah rada koneng ieu mah caweran kosok tara taranya asal keluar men we nya ieu karasa rada haneut-haneut cenah keun atunya kapayun lamun teh masih keneh men mah tapi da urang mah men ge tara ngaliwatan 15 poe nya paling ge saminggu nya 10 poe dina lilahna teh eta mah husnudon meureun nya head we kitu sanajan mungkin nya aya kemungkinan istihadah titik. Wa aqallun nifasilah dotun wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Pangsaleukna nifas teh sakecret sagejrotan nya. Budak kaluar kolonyon trot getih tos eta pangsaleukna. Ngan nu galibna mah 40 poe 40 peuting ngadarah wengan ngadarah teh itu berarti ngocornya tapi pas dicek aya panglamina 60 poe 60 peuting betul teh nya 60 poe leung mun senang titiknya ieu mah jarangnya dina buktos nama nu 60 poe 60 peuting teh jarang da geuning kakara 40 poe ge sok aya syukuran naikeun bapakna kana 40 poe eta teh berarti geus saat ari kitu mah nya jarang-jarang nu 60 poe wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra'u aidon kitu saur penelitian ulama. Salajengna wa aqallu tuhri al-fasili bainal haidataini khamsata asyara yauman. Batasan suci antara dua haid ieu keur anu sok haid keneh berartinya antara haid jeung haid teh nya eta 15 poe 15 peuting eta pangsaeutikna. Atuh panglobana mah sabaraha poe lamun headna sapoe berarti 28 poe nya lamun sabulana 30 poe berarti 28 poe suci sapoe head 28 poe suci sapoe head ngan jarang oge anu head ngan ukur sapoe eta pang saalitna jeung pang seueurna pang seueurna zaman suci mah komo lahada nya teu aya batasanana berarti bisa jadi komo anu tos aisah atawa zaman ayeuna mah bahasana teh monopaus nya ari monopaus teh ari paus teh eureun ari mono teh sabeula kumaha maksudna nya maksudna mah geus teu kaluar getih head nya kan ari geus kolot mah biasa atawa anu stres nya sanajan ngora keneh eta teh ceuk medis aya dampak teu kaluar getih. Maka zaman suci mah da ceuk tadi kitu aya batasanana rek 10 tahun, rek 20 tahun, rek 30 tahun, rek 60 tahun oge teu jadi masalah. Ngan anu bakal jadi kasus mah lamun umurna kakara 20 tahun si istri teh tuluy ku salakina ditolak
tuluy teu head deui nya. Sedengkeun ari idah teh 3 kali sucian ya. 3 kali sucian. Eta kan henteu head atuh moal namahan sucianana teh angger we hiji sucianana teh. Tapi keun kitu mah aya pilihan atawa opsinya ti ulama mangga antoskeun sataun. Sataun antoskeun, lamun sataun teu daek wae kaluar getih head aya nu ngengingkeun tiasa nikah deui. Kunaon sataun? Nu 8 bulan bisi aya kemungkinan reuneuh ya. Anu 3 bulanna nu 3 bulanna masa idah anu galib ya. Janten antoskeun sataun ya. Ari hayang deui mah kawinna gitu. Tah eta titik wala hadda li aksarihi. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina qamariyatan. Ieu manu tadi lamun dina sabulan hetnangan sapoe berarti sucina 28 poe. Eta mah tinggal dikurangi we tina 30. Hah? 30 lamun sabulan teh kan 30. Hetna sapoe berarti sucina teh kala wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina. Oh sanes kitu ieu mah nya salah ngahartian, tapi da orang mah teu ngartinya. Nu dibaca teh duka naon hartina. Aya sebagian nu ngarti pangsa alitna zaman istri keluar bisa disebut hete nyaeta umur 8 tahun gitu tah anu sesuai bahasa Arab ieu mah. Nu tadi ge henteu ari lepat mah ngan teu nyambung jeung bahasa Arab nu dibaca bieu. Nah, jadi istri bisa disebut hete menurut kitab ieu nya, menurut kitab ieu bisi dinu sejen mah bisa nyaeta umur 8 tahun bangsa Komariah, berarti 8 tahun bari Hijriyah. Bahkan tiasa langkung saalit nyaeta kurang 15 poe. Berarti lamun umur istri candugi ka 8 tahun kurang 15 poe hek kaluar getih, maka kaluar getih eta can dihukuman head menurut dina kitab ieu. Anapun dina kitab sanes mah anu can kapendaknya 8 tahun ayeuna makan geus head 7 tahun geus head komun bongsor. Tah saur dina kitab ieu mah eta teh can disebat head nya. Anapun aya nu ngahukumi head nya mangga-mangga wae berarti aya referensina dina kitab anu sanes.